siang beki rame antawis jago sareng peminat Kang Iwan nanging hiji oge teu aya nu mangap mulia ku kasaktianana ieu Jakarta Milung. Memang kasaktianana Jakarta Milung mapakan para dewa desa ngajuat perlu manten payarobaya itu kaayaanana. Kenurang tenan dihandelem hiem gesan sampereun. Iya ge. Cagurang tunda dihanjuang siang gesan alaeun paranti nyokot ninggalkeun ke bakal kasampeur deui. Dah, iya ge. Kacarius Di mana? di kampung anu nyingkur sisi gunung katelah kampung Tumaritis desa kenal Gorowong panganyrekanana hiji sepuh nu parantos kasipuh ku pangaweruh kaasah ku pangabisa kapatri ku pangarti senyatana ki sabda palon Lurah Semar Kudapawana anu kiwari kulawarga Semar teh nuju rengating penggalih nuju sedih prihatin umargi kalakuan salah sawios tetapi salah saurang putra na ieu Semar nyaeta Astrajinga utawi cepot kiwari jadi ungah adat Astrajinga jadi beda adat tetis sabihara sabihari anu tadi na Astrajinga tepi karesepeun batur Dah. malahan seueur pisan anu hayang ulin jeung Astrajinga uresep-resepna Astrajinga tukang heureuy ramah tamah ngahibur selarea nanging kiwari Astrajinga jadi ungah adat jadi jalma teu kaopan teu payaan malahan gampang kasinggung ngulit bawang tekaop kasinggung ngamuk tekaop kasinggung riweuh kayanana Astrajinga atuh Astrajinga kadang-kadang ngamuk di kampung Tumaritis Dah. bari jeung mamawa pager batur dicabutan kebon-kebon batur diawut-awut balong-balong dibedah-bedahkeun meri-meri dikencar-kencarkeun doma ge kitu dikencar-kencarkeun atuh di Tumaritis teh jiga di kebon binatang itu kaayaan seueur warga Tumaritis anu karugian ku ayana ieu Astrajinga Dah. atuh Semara Badrana ya bingung teu manghitung-tung susah taya sudahna ngajerit maratan langit ngociak maratan jagat ye Semara Badrana ya wiwirang di kolong catang itu jaring carita malahan seueur tatangga anu ngadak-ngadak pinah ti Tumaritis alim saampar sareng kulawarga Semara Badrana ya Dah. ya nu jadi persoalan Semar kiwari rengating penggalih ya Kulan wa. asa dipopokan kokotor dewe ku si cepot teu lucu Dah. Na kumaha akangna wa. akang si laing lang-lang ling-ling kawas jaman nu teu eling deuleu ayaana Oloh eta. ka dieu kainung si laing kitu ja Baik wa. eling kalami mitang hirup ho kamalinan nyawang alam bekatan waktu mo kalawan doa mami ayah sepanjang urang tua ulah kenatnya ikhtiar ulah kenatnya ikhtiar
ilmu tutunya sia nu goreng perlu disinggah Ucu kulan wa saban-saban robah mangsa ganti wanci ilang bulan kurnyung tahun dah kumaha wa sok mineng ka Bandungan kumaha teh wa sanajan manusia ngalamun salaput umur kahayang patema-tema karepan teu reureuh-reureuh leres eta angin kadar tinu kawasa anu bakal kasorang jeung karanapan semuhun saperti anu karanapan ku kiwari Delu Ucu kumaha tah wa jauh tina panyangka dah naon teh jauh tina dugaan Delu Ucu warek ngalaman seperti kieu dah kuna kumaha wa oh lain agul ku payung butut wa teh Delu Ucu dah tadi nama wa teh kulawarga wa teh estuning dipika hormat leres kulan estuning dipika contoh ku balarea jadi tuladan leres kulawarga nu sakinah mawadah katut warohmah dan semuhun atuh tapi eta teh kiwari tinggal ngaranna Ucu wallah nah aku naon wa lirik ibarat angin sapariu kacaclakan tai beurit jadi geuleuh gara-gara kalakuan akang silaing si cepot anu teu munasabah dah kiwari si cepot teh ungah ada dah jadi teu kaopan teu payaan eta gampang ngamuk ditumaritis Delu Ucu uluh wa loba tatangga anu menta karugian ka wa Delu Ucu alatan kalakuan si cepot Delu Ucu dah malahan loba tatangga anu ngadak-adak pindah transmigrasi ke itu ka Sumatera uluh dugi mung saampar jeung uwa Delu Ucu dugi kakituna nya tapi parandene kitu Ucu kumaha wa genteng-genteng ulah potong sanajan begeng ulah digotong dah leres uwa rek moal teuing nyalahkeun ka si cepot ka anak dewek oh maran kitu ge meureun uwa jadi bapa can bisa ngamamatahan kanu jadi anak percanten wa oh ma Kakang Semar ka dieu mah Dewi Setia Ragen dah bari rembai cai socana ras ngimutan putrana Asta Jingga anu jadi ungah ada dah leres mari wale kamelan Lekeunan bari ngeureuy tigina panutan kalbu kaula bebereh anu geus maneh kumaha wae budak kurang teh Kakang Semar Syastra Jingga nyeta mak bapa gelieur ya teh mah kudu kumaha buat teuing meureun teridoan peda kaula inung samperan moal rugi kadinya mama cing yakin ka bapa nepi kadinya mah moal mun teh mah kitu tiba heula we teu ayeuna nya kunaon buah beli ku Kakang Semar henteu mah justru panggih jeung bapa teh ngabalibiran deuleu kena kumaha ayeuna kena kumaha Kakang Semar nu karunya masih gareng si gareng ka mana pusingan si gareng teh ayeuna teh cicing di parapatan ngelem wae waduh eta yang baturna jeung si Itang oh kene makeun mama urang teh si cepot kunaon jadi kieu teh mangga kaulan panutan kalbu kaula yang
Tasida walaka teu ka dieu kita kucu. Sae mangawa. Akang Ulan di sahur itu ku bapa. nya da ka kuping ku oge ieu teh. Nya sok atuh kapayeun uuna. Nya nepi ka kieu-kieuna aing ngalaman hirup digeuleuhkeun ku tatangga. Nya akang Ku ngalaman tatangga birat lamun aing ngaliwat teh disarwakeun jeung lanceuk aing si cepot teh. tadi nama aralus. Mariceun beungeut biasana mengaraliwat teh bareng jeung kuring anu masing-masing. Ya wah. Aing ngan saukur bisa neleutik kajauhan anu balak kecerakan. Aya aturan keur dahar areureun dipikeun sanguna hareupeun aing. Gusti lanceuk aing jadi kieu ampun. Jadi leungiteun jati diri lanceuk aing teh leungiteun deuleu. Semah kapihatur buya ditarima jang. Kedah kumaha ayeuna Bapak? Teuing le jang aing. Sanes teuing pan Bapak teh rama napa? Talek ku Bapak. Ye, panggih jeung aing malibiran. Jeung Bapak mah malibiran kami mononyok. Dulu itu semua mana si cepot jang? Mak semah kapihatur mak diterima mana si Astra jinga duka ka mana mah tadi maningali teh di sisi jalan tol keur ngahuleng keur milangan mobil we dibilang mobil teh dulu itu sok bayangkeun ku Bapak kedah kumaha urang ayeuna geus era Pak ku tatangga Pak hareng-heng ku dedengian pajejet ku dedeleuhan tatangga geus bararenci kasih cepot pangpangna ka keluarga urang nyaeta ka Bapak salaku punten ramana gareuleun komo belah tongo mah belah tongo Kang Sarya kebon sampeuna diawut-awut eta sampu ka karacep geus diala usaha ku si cepot dulu itu engko dibalik-balikeun usaha ku si cepot sok bayangkeun ku Bapak tangka jagong dibabat kakarek ke bijil antena batur dibalik-balikeun atuh renyem kabeh coba teh eta Kenteng imah batur di laanan. Kenteng batur di laanan atuh hujan teh bala locor. Banjir imah batur teh atuh. Kusaha ku si cepot. Bapak eta toa musola dipalikeun ka luhur. Dina hujan teh meunang ngarebek. Dulu itu nini dibeberik. Dek naon majar teh cenah supaya cangkar kulit narek diistrika kusaha si cepot dulu itu Bapak naon tangka kalapa dipelitur bayangkeun ku Bapak tangka kalapa dihampelas tuluy dipelitur tuluy dihormat sok bayangkeun ku Bapak teu kaop aya meri beak kusaha ku si cepot uluh lain uluh tekaop aya entok beak kusaha ku si cepot tekaop aya enog beak kusaha ku abdi teh mah tapi si kapeheulaan ku si cepot sok bayangkeun ku Bapak kumaha ieu Bapak salaku ramana majarkeun teh aya pangwarah ti Bapak jang abdi Pak teang si cepot ka dieu cik ai si nonyok moal saburu kade si dewek alim hayo teang cing sabar kakang semar ulah gogorowokan ting asma besi kamu hayo kade si cepot
kalakah gegerewekan teang ka itu naon tak gening Lah, eta aya eta. di mana iya di kolong karena naon di kolong karena duit receh kadieu saur bapak bapakna tidak ke kolong tuh pak dangukeun bapak di orang ke kolong nyangka entong ke bapak sia goblok eta mah Astra jingga Iya ge. kita tadi depak di kolong bari ngome-ngome unur-unur ngadangukeun obrolan kulawargana atuh ngagebrai rasa rumasakna kana kalepatanana ieu Astra jingga atuh manahna kajerit maratan langit ngocak maratan jagat parantos ngajaheutan manah ingkang rama atuh bade sumujud di payunan Lurah Semar Kudapawana Dah. bari jeung pinuh kulamat lancah mastakana belewuk kaya anana malum di kolong pinuh ku kebul Bapak yang Bapak teh anak majang naon kabel jedug ieu jang menisara roeke jang kunaon jang Bapak teh kunaon anak mah tapi nu kuramat lancar nasira dadah teh anak mah Bapak Jang Bapak Bapak kunaon Jang Bapak aya Jang Nangis tuh si Akang. kunaon si laing teh Jang kunaon aya anak kunaon anak king anak majang kasep apunten abdi bae ngomong Pak jang sok dereukeun lah ceurikna jang dereukeun heula aya anak geus geus jang kunaon geuning si goblok Amak ulah kaing mamak wae jangnya ulah waka ditanya ku salainya sok diuk kunaon geuning goblok boga adi campelak itu setan jujur si anu maledog aing di balong keur ngising pan sia goblok situ lain maledog akar rek maledog manuk aka di balong goblok mah nyem di lempeng tai aing nepi ka paburantak geus jang Eta di emplem-emplem. lebar bangening geus dihias geus make kemang Di emplem-emplem mah goblok. yok jang reureul si lainnya bapana tong sisirian wae Pak henteu jang teu seuri dewek mah eta sia make jeung tai di kemangan sagala rupa sia teh tah meureun kadenge ku si lain ulah waka suka seuri lamun can pangih jeung jati diri anu aya patula jeung patalina jeung kajadian si lain sasatna si lain teh keur leungiteun jati diri Wah, laras. anu tungtungna eueuh harga diri Dah, eta ulah. Cimuhun Pak nu nya di lain-lain nu lain di nya-nya orayan di baleuli datang oranyaan di teungelan Dah. Cimuhun Pak
si lain jati diri si lain teh lain kieu Leres. cek paribahasana si lain teh jati kasilih ku junti Sumuhun rumaos Pak. dewek moarek mempermasalahkeun kalakuan si lain bisi kena ku paribasa nu borok di rorojo meren matak si lain datang ka di bari jeung nyegruk ceulik teh meren rumasa karena kesalahan si lain Sumuhun Pak rumaos Pak. heeh ngan dewek meren boga kewajiban da burung palung bodo gelo oge dewek teh bapa si lain Semuhun. Sumuhun. tah dewek teh kudu apa merenan karena kejadian anak dewek anu tumiba anu tadi nak meren si lain teh kitu ayeuna jadi kieu Sumuhun Pak. tah hakim geus netepkeun sagarupa kejadian moal jadi tanpa sabab moal aya haseup lamun eueuh seuneu nya Sumuhun Pak. tah dewek rek nanyakeun ka si lain kunaon si lain jadi kieu teh jang Cobi. Hah? Bang. kunaon jang kunaon Bapak hmm? serta acana jisim abdi hapunten tina samudaya kalepatan jisim abdi gening abdi kikiaan teh parantos ngajahetan manah nu janten sepuh. Oh, dihampura aja. Sanajan teu dipenta dewek geus jadi lautan hampura keur si lain. Sumuhun Pak. Dewek teh ka anak teh cek rarasaan mah eueuh dunya kinasihan. Gedenya aku gedena, bageurnya aku bageurna, gorengnya aku gorengna. Badegongnya aku badegongna. Sok gerawak sabalaka aya naon? Kak mak tadi ka kuping abdi kikiaan teh cenah saur ma bisi. Abdi teu ridho pedah ma inung sampuran. Ma demi Allah Rasulullah ma abdi teh parantos ngaku inung lahir batin ka ma sanes ku ma abdi kikiaan teh ma. Kunaon anak king anak majang. Kunaon gerawak sabalaka? Ari kawit nama Pak matak abdi kikiaan teh matak robah sikap teh ieu teh 2 bulan anu kapengker. 2 bulan anu katukan. Sumuhun. Naon manggih kejadian naon si lain? Abdi teh 2 bulan anu kapengker emut keneh malam Jumaah Kaliwon. Malam Jumaah Malam Jumaah Kaliwon. Abdi teh sare beurang keneh dina dipan. Dipan saha? Dipan tetangga pan urang mah teh dipan. Keur monok abdi teh di imah babaturan. Tuluy. Abdi teh ngimpi, Pak. Si lain teh ngimpi. Sumuhun. Ngimpe naon? Ngimpe naon jang? Ngimpe naon Dina impian teh Pak abdi teh keur ulin di Patamanan. Keur ulin Di Patamanan eta taman teh Pak dipapaes malara pantes kemang-kemang warna-warni. Di tengah taman teh aya kolam. Di tengah kolam teh aya air mancret. air mancur. Min bae da ngimpi. Rek ngimpi rek naon anggar mancur. Sumuhun Pak. Tuluy. Dina eta kolam teh pinuh teh loba lauk. Loba lauk. Sumuhun Aya sabariji? aya 3 Coba eta 3 loba dina. daripada hiji. Tuluy. Lauk naon wae? Aya lauk mus. Mas. Da eta aya lauk mujahidin. Mujair. Aya lauk betekok. Betok. Tuluy abdi teh Pak betah di Patamanan teh abdi teh diuk ke suku dikecuprakeun kana cai. Kucuprak ke Pak abdi teh suku teh kana cai. Gawawak teh digegel hancip. Wanya di kolam aya hancip. Ngaranna ge ngimpi goblok bebas.
hancip duyung. Tuluy. Bapak tong serinten teu. Barang abdi keur ngeunah-ngeunah kitu abdi teh ngareret ke belah kidul. Tuluy. Barang abdi ngareret ke belah kidul langeor teh Bapak. Aya oray. Oray mah ngaleor. Ieu malah ngeor. Aya naon? Aya istri Pak meuni geulis eta istri teh. Awewe geulis. Tumuhun. Eta istri teh ngangge acuk kayas. Ngangge karemong kayas. Ngangge selop kayas. Ngangge sinjang kayas. Ngangge lipen setip kayas. Belengeh teh seuri katingali huntu nage kayas Bapak. Sia teh jelema ieu teh cet goblok sambil kayas. Cicing goblok da keur ngimpi. Tuluy. Barang abdi ngareret ka manehna ngareret ka abdi. Cubred teh Bapak. Naon? Mata nangicepan sabeula. Eta mata dengan jebret kieu. Tuluy. Teu disangka eta teh istri teh nyampeurkeun ka abdi. Bari ngagabrug Bapak ka abdi engkang Kang Astajinga engkang cepot. Abdi moal boga salaki lamun sanes ka engkang. Sok engkang oge geura janji moal kagungan bojo upami sanes ka abdi. Da abdi teh normal pada geulis. Dina impian teh abdi teh janji ka manehna teh Neng, akang oge moal boga bojo upami sanes ka Neng. Dikitukeun teh beuki pageuh nangkeupna ka abdi. Beuki masket nangkeupna ka abdi. Manehna tangah abdi tungkul. Celemot teh Bapak bibir abdi dikenyot Bapak. Hei. Sia mah. Nu kitu mah tong jual yang kacai. Sensor beleguk sete. Siput. Puter lidah teh. Tuluy. Abdi teh dina impian teh Indiaan Bapak. Indian teh naon sete? Hujanan bari silih suntrung. Ari abdi ka manehna lalaunan, ari manehna ka abdi tarik. Kujubur teh abdi kena kolam. Barang tiga jebur, barang abdi hudang lagrag tina dipan Bapak. Da mata abdi kiki ada sebenarnya mah Bapak abdi teh kaduhung hudang Bapak abdi teh. Dulu itu lami-lami Bapak beki dia beki rasa cinta kemanena beki gede. Lami-lami Bapak mata abdi kiki ada yang kawin Bapak. naon? Abdi teh yang kawin Bapak. Aduh, lanceuk aing hayang kawin. Sumuhun Bapak. Aduh aya anak leujang. Geningan si laing teh hayang kawin delejang. Bagja adalah anak aing teu sangka. Gusti lanceuk aing normal. Ma Tereh jadi nini ma. Kakang Semar tereh jadi aki. uring tereh jadi uyut. Aeh nah sia teh hayang kawin nepi ka kieu-kieuna. Padahal mah aing ngadengena bingah amarwata suta bingah ka giri-giri. Sidikan ieu anu dianti-anti ti bihari di daguan ti bareto diantosan ti baheula. Dewek teh hayang boga incut ti silaing aya anak. Gusti lanceuk aing hayang kawin. Hayang kawin jeung naon? Banding jago aing. Nyangka naon ka aing goblok jeung naon jeung saha kitu si teh. Heuh poho. Aing kabayang anakna ya si cepot terus. Jiga hayam nu dicetek ning leutik. Kasahajang hayang kawin teh. Kasahajang piminan tuan emak teh. Anu aya dina impian abdi Bapak.
nu aya dina impian si laing Sumuhun Pak saha teh Bapak mah panginten pernah nate suan dewek suan Sumuhun berarti itu kadewek kua Sumuhun Pak saha jang kakasihna teh Laila Sari Pak Laila Sari Sumuhun anak saha teh eta teh Pak putrana Mang Togog Tejo Mantri Pak di Tegal Arum saha putrana Mang Togog Tejo Mantri anak si Togog Sumuhun Pak jadi si laing teh yang kawin teh ka putrana Mang Togog Bapak bagja leuy aya bagja teh daulat naon Kakang Semar naon pamake jeung teu daulat Gusti Anas atoh aing bener si lain teh hayang kawin jeung anak si Togog Sumuhun Pak jang ulan Pak eta teh ngimpi jang ai kangaranan ngimpi eta teh kemangna sare riwan teh kasebutna cu ya iblis teh ngagoda jelema teh rupa-rupa aya nu bungklekan aya nu kucewas kecewis kana hate tur aya deui anu ngaliwatan impian buktina si laing apan jadi kieu gara-gara nuturkeun impian si laing maksud Bapak kumaha ulah jang ulah ka anak si Togog ulah cu si laing hayang kawin ka mamana ku dewek dianteur ngan lamun si laing hayang kawin ka anak si Togog ulah aing teu doa kunaon make jeung teu doa apa eta teh dulur keneh cicing moal nyaho sejarahna siapa atuh sawios Kakang Semar sawios ih mah cicing mah moal uninga mama nah Pak abdi teh yang kawin teh jeung anak Mang Togog heuh aing nyaho ngan aing teu doa jeung deui eta dina impian ai sia sok hayang kawin ka urang mana ku aing dilaksanakeun ka urang Cigugur ka urang mana ge sok pagawe pabrik loba keneh ulah hayang ka anak si Togog da abdi hayang ka anak Mang Togog Pak ulah kunaon ieu teh pada meureun kudu jelas ieu teh Pak da kada jelas kunaon Pak pokona mah ulah we kunaon Kakang Semar make ulah ieu teh kunaon kudu puguh Kakang Semar kunaon meh kaharti ku budak ai nyarek kudu apa alesanana heug aing rek nyarita biar nama aing teh embung ngagibah teh deuleu naon Bapak ari si Togog teh adi dewek ti leutik ulin jeung aing tibu budak sare jeung aing jadi dewek teh apa karena sifat karakter jeung tabeat mang si laing si Togog maksud Bapak ya si Togog teh jelemana teh piduit jadi manang ka jelema teh lain manang kana kamanusiaanana tapi si Togog mah manang ka jelema teh manang kana harta kakayaanana ayeuna bayangkeun ku si laing anak si Togog dilamar ku sia anak aing anak raja naon raja sangsara kabayang ku sia dihina sia dicaci saha nu nyeri abdi aing nya tu bantuannya ku bapak lain masalah ada bantuan montong ngaranna ge ngimpi ngaranna ge ulah ya sok tapi Pak dina impian teh janji Pak abdi Pak yang kawin eta mah ngimpi atos Kakang Semar tong tarik teh nyariosna bisi bijil de bisulna ulah jang Pak abdi teh keukeuh yang ka anak Mang Togog ulah cingagugu ka aing cingagugu eta mah ngimpi deuleu sawios atuh pa urang cobian naik sawios
Moal ngarti babatok sia. Nya orang coba-coba itu kawin coba-coba. Aing nu leuwih apa ka si togog leuh. Ai babatok sia. Pak da abdi mah yang kamang tumanya mang gitu Pak manya mang itu teh Pak. Eta tertuang rayi manya pada kitu ka abdi. Aing nyaho ngan aing apa kana sifat karakter si togog. Atos Kakang Semar beli seueur kotome deui. Ulah jang cingagugu ka dewek cingagugu. Pak dina waktu sayeuna mah hapunten paralun anu kasuhun ampura anu ditedaweun ninggalih nu ka pamrih Pak. Sanes abdi pada ngunghak campelak anu jadian sepuh sakieueun abdi moal ngagugu ka Bapak abdi marek meakeun ka manasaran pada ngalamar montong. Montong. Cingagugu kaing. Punten Bapak sanes teu ngagugu montong. Punten pa Siap. nanaonan dia teh Kakang Semar teh nanaonan yang nyiduhan budak teh. Dawala Ting sabar aing diciduhan dawala ting sabar aka. lain urusan sabar dawala bau dawala. Tenang di Ciduhan make ge garing. Bau dawala bau rokok ilegal dawala. Nanaonan di teh Kakang Semar teh nanaonan. Sia teh kagugu atau kaing. Pak punten Benar mah kagugu. abdi mah bade meakeun ka panasaran Pak ditampi nuhun teh ge sawios. Ai. Depi kamu rugul. Sok sia. Lamun kitu patut kalakuan si aing jigra init beragara lumampa jugra lumaku. Tuturkeun hawa nafsu sia. Bapak ngiwidinan Lain ngidinan init. Tuturkeun ka hayang si laing. Init. Hayo. Lamun kekeh kayang sakitu ngan syaratna sia montong ninsak di gogobrok aing. nanaonan diternaonan Kakang Semar teh nanaonan. Bade Bapak permios Bapak. Hayo init. Bade Pak. Ma permios ma. Ulah luluasanan jang. Tawios ma. Permios dawala adi aing dawala pileuleyan dawala. Ulah luluasanan kieu ulah luluasanan. Pileuleyan bisi aing teu balik deui balik ngaran ka dieu dawala. Dawala mi hape si gareng dawala. Mi hape bapa jeung emak dawala bisi eun nu mangalakeun cai pangalakeun ku si laing. Mi hape kukutan dewek dawala. Naon? Buuk. Parabna dikotok dawala. Omat sehari 3 kali dawala. Namun gering bare bodeksin betul. Ulah luasanan. Baik dawala. Demi cinta aing kalela sehari dawala. Sanajan loba kergantina mu acara jeung Laila Sari dawala pileuleyan dawala bis aing teu panggih deui. Pak pileuleyan Hayo nyikah. Nyikah. mangapa? Dedeh teuing Gusti lanceuk aing segala digemol. Lomari di ais di tempo. Anjir casan aing dibawa. Peleleyan handset dibawa Gusti. Korek dibawa diampun.
beki jauh dulu. Dedeh teuing lanceuk aing. Helm si gareng di bawah tuh. Boga motor ge henteu der boga helm. Cing salamet aka. Nah deket keneh gini eta. Ari itu saha nu goblok bangsat. Paingan make helm. Ya teh bapak teh nanaonan. Naon sia nanaonan? Hah? Ulah amek-amekan wae Pak bisa stroke. Ulah bakat temperamen. Naon sia? Tek manglawankeun kan ceuk sia. Nya disebat manglawankeun meureun punten pantes meureun da kalanceukna. Wajar. Dek naon sia? Abdi mah bade naroskeun ka bapak hiji pertanyaan mugia bapak tiasa ngawaler. Pertanyaan naon? Dupi si Cepot putra saha, Pak? Hah? Dupi si Cepot putra saha? Anak dewek? Tuang putra. Oh? Asli pituin anak aing. Mohon asli? Heeh. Nya sakitu we. Naon maksudna sia? Kepunten ya Pak. Upamila resi Cepot putra bapak ya punten. Doh, ieu teh keuna ku paribasa. Teng maruteng bebenyit anak cengceleng uyah matara tees kaluhur. Maksud si lain? Si Cepot hayang kanu geulis. Si Cepot hayang kanu beunghar. Punten Pak. Naon? Dupi emak putra saha? Beres jang beres. Naon sia nanya kitu waler. Emak putri saha? Putri raja. Putri raja heuh geulis. Nya geulis mata kaing bogoh ge. Ka emut teh ku bapak. Kamu naon? Si Cepot hayang kanu beunghar, si Cepot hayang kanu geulis, pangihna dina impian, ceuk kuring tadi teng maruteng bebenyit anak cengceleng uyah mata teh kaluhur. Sabenerna mah ieu turunan ti maneh Semar. Kabina-bina teuing aki-aki teh ari manehna hayang kawin ka emak nepi ka euleuh. Kekerepengan pangina dina impian bari jeung emak geulis kawanti-wanti enah kabina-bina ngaca Semar. Bandingkeun jeung bapak sakitu beungeut tiga entok jaluna teh sia. Dulu itu sia. Dulu itu sia, dulu itu sia. Batur maka anak tadi nangna dinengnek hayang anak kawin anak teh nepi ka ngabela anaon dia mangadaun dicarek. Kala diusir babatok sia naon kabina-bina teh si doraka goblok paduli teuing aing geus kagok le kabina-bina teh kagok doraka ulah kitu jang ulah sawios mah sia rek ngabelaan lanceuk sia heeh tuturkeun lanceuk sia ini tim aing hayo ini ngir hayo ini odok Semar lah nah meni paduli teuing aing mah mak punten mah abdi bade ini teu mah ulah jang sawios mah diusir ku entok jaluna ye abina-bina teuing hayo ini odok paduli teuing aing mah teu panggih jeung nu kieu deui ge loba keneh sia di laut jiga pinguin di maneh Semar ai ini odok naon melotot gede geus dewasa eukeur boga pamikiran sorangan hayo ini odok atuh sia ngajedog wae teu boga ongkos hayo ini odok Semar lah perang jeung aing beuna-beuna teuing daguan kuring nanaonan
nanaonan ieu teh Kakang Semar teh nanaonan Kakang Semar nepi ka kieu-kieuna kulawarga awut-awutan. Naon di mak? Rek ini ti mak. Ulah mama bapak jeung saha? Sanes bade ini tanpa pamit, sanes ngaleos tanpa permios. Nanging kaula mah bade nyungkeun widi ka salira Kakang Semar. Idi naon? Kaula teh bade miang heula ka Sekar Nume, Bade naon? bade nyungkeun harta kakayaan. Cek paribasana sabelah nagara ku kaula dipenta Kakang jeung Rama. Kanggo naon? Kanggo ngalamar Asta Jingga ka Laila Sari Kakang Semar. Kaula teh yang ngais incu. Di dia Semar Badrana ya salares nama Kiki ante Semar teh ngadoja. Nyade. Kana kasatiaan anak ieu Setia Ragen. Sasat inung sampeuran. Nepi ka mana nyaahna ka Astra Jingga. Luar biasa kanyaahna Setia Ragen ieu Semar hormat kana kasatiaanana. Hormat bapak karena kesatiaan emak luar biasa emak salah bapak ngadahup ka emak salah Nanaonan ieu teh Kakang Semar teh nanaonan bagja bapak emak teuing. Nanaonan emak pangapunten para lunarutus Gunung Palias Narajang Alas. Bapak Kiki ante punten sakali deui tari bapak masih di kudu buktina waspada kudu kunyatana matak bapak Kiki ante punten ngadoja ka emak nepi ka mana emak nyaahna ka Asta Jingga sasat inung sampeuran tapi geningan luar biasa teu salah bapak ka emak teuing. Manya ayeuna Kakang Semar nepi ka wani ngusir kanu jadi anak kumaha ieu teh Kakang Semar. Tadi dia bedana bapak jeung emak. Benten naon? Ari emak mah nyaah ka anak teh sagala kahayang anak digugu. Hayang itu digugu, hayang ieu dilaksanakeun. Kadang-kadang eta budak teh teu mikir. Disebutna teh nyaah dulang. Tah, ari bapak mah nyaah kasih cepot teh sabab bapak boga keyakinan samemeh meunang peurah kudu peurih heula. Samemeh ngakeul kudu ngakal heula, samemeh ngarih kudu ngarah heula. Nepi ka mana si cepot memperjuangkan cintana ka Laila Sari. Jiga bapak ka emak baheula. Tak ayeuna lamun dilaksanakeun kumaha ayeuna menta sabelah nagaranya pasti diterima ku si Togog. Si Cepot eueuh perjuangan. Dalamun bade ngadu geulis mah kakayaan emak jeung bapak moal satay kukueun kakayaan bapak. Emak mah nagara Sekar Nume. Tapi bapak sawarga Maniloka nu saha? Nu saha nu bapak. Tong boro-boro si Cepot hayang kawin ka anak si Togog. Nalah si Cepot hayang kawin ka widadari di sawarga Maniloka dikawinkeun ku bapak lamun bapaknya dulang. Tah, nepi ka mana si Cepot nepi perjuangan anak. Da bapak ge yakin si Togog teh moal narima kana lamaran anak kabayang meureun. Ngan si Cepot kudu berjuang nepi ka mana ngahontal cintana kanu jadi kabogohna. Dai cinta mah perlu pengorbanan. Perlu perjuangan perlu pengorbanan. Dalamun ayana naon si Cepot itu kacanir bangban nu kieu patut moal ngajedog. Apih ge moal diem. Tobat teuing Kakang Semar luar biasa. Kakang Semar nuhun panutan kaula Teuing.
Ayeuna orang ngalajoanan teh kajauhan mah nepi ka mana si cepotnya. Da mau ditarimakeun antep ngan si cepot kudu berjuang nepi ka mana perjuanganana. Ngan lamun teu berjuang ngajadog aing. Tapi lamun geus berjuang sate kapolah si cepot kacanir bangban turun tangan Bapak ti pusat maka datang tanap tobat teh Kakang Semar aya mah hayu mah urang ngaliwat teh mempeng eueuh barudak da si gareng keur dipalapatan ana teh urang ngaliwat jeung Bapak mangga kaula nun are beas aya keneh aya di mana di warung meser atuh teu aya artosna nganyup nu kamari ge can dibayar Kakang Semar teh kumaha ongkos sawarga nu Kakang Semar tapi beas nganyuk mama nya ayo mak urang ngarujak ge urang siseuhan jeung Bapak ieu Kakang Semar mak Simser tuang lenca nya mah tenang ya astajinga sajajalan nangis socana parantos bintit gayanana cari nu euker mah euker aya turwisen atuh beuki gede matana lantaran sajajalan nangis kitu kayanana pileleyan Bapak pileleyan mak mau panggil deui meureun aing jadi kolot banyak Mang Togok tinarima ka aing da aing teh alona Laila Syari mudah-mudahan Laila Syari jadi jodoh akang Laila Syari aing itu kumaha dia kumaha bingung aing tapi aing cinta gede ka Laila Syari mekeun penasaran ieu dawala anu milarian tapak astajinga galresan kapangih da astajinga mah tapakna beda senana geuletik sabelah ai lempang nage jigjag atuh teh hese ieu dawala nutur-nutur astajinga galresan tilas hujan baseuh cek aing oge pasti da ieu tapakna tuh syukurna teh lempeng aya genep ting Gusti Agung kedaunya teuing cek aing mudah-mudahan Laisara Aisyah goblok naon si teh ngajadog di tukang ke batuk-batuk atuh si teh reka mana Aisyah reka mana lain reka mana rek nuturkeun aka nuturkeun aing rek naon Aisyah aing teh pan amanat ka sia teh bapak goblok si teh ulah waka marah-marah dengekeun heula aing teh mi HP bapak ka sia ulah waka marah-marah heuh naon ieu kuring jeung aka teh sanasib naon diusir ku saha ku entok jaluna untuk jaluna teh saha bapak da ulah mun tong isi duraka ka ulah teh baru teuing aing geus kagok naon sia masalahna dangukeun besti dina mangsa didinya geuningan turun ti imah bari ngageunggeuk teh aing nyaho di jero casan aing aya di dieu tah desarua jeung aing beda nu aing mah hideung ieu urang teh casan boga ieu HP teh bogakeun bae nungtut tenang
tah dina mangsa aka turun ti naon ti imah teh nu ke patut nggak bela ka aka nggak bela naon aja ya kuring teh nanya ke bapak nanya naon cekeng teh kieu pak ari si cepot anak saha ka saha ka bapak dikitukeun ulu wanian sia tuluy naon cenah siang nanya kitu jawab cek kuring teh dikitukeun tuluy anak dewek cenah si cepot teh asli teh dengikeun pak lamun bener si cepot anak bapak asli ieu teh kena ku paribasa teng maruteng bebenyit anak cengeng celeng uyah matar teh kaluhur dikitukeun anjir tuluy naon sia maksudna cenah ngomong kitu ayeuna abdi rek nanyakeun si cepot hayang kanu geulis si cepot hayang kanu beunghar dupi emak putri saha dikitukeun da wala dikitukeun nyir edan maneh naon sia ngomong kitu jawab cing teh putri raja cek saha cek bapak teh geulis tak ayeuna si cepot hayang kanu geulis si cepot hayang kanu beunghar tangihna dina impian sabanana mah ieu teh turunan ti mana cemar anjir da wala digitukeun dikatukeun kehel anjir maneh no ai dikitukeun teh gantawang teh ngamek naon sia cenah camplak anu jadi kolot nyingkas sadawala tuturkeun lanceuk sia lamun sia bener-bener nyaah ka lanceuk sia tuturkeun si cepot anu pegek Oke, dah bener bapak ngomong gitu, heeh. Aing mah penasaran bapak sapanjang hirup aing nya ge bapak saamek-amekna bapak kadewek can pernah bapak nyebut pegek ka aing. Eta mah embohna. Dramatis. Bonus. Jadi selain diusir ka hiji kitu kaduana kuring teh mikir ayeuna akar rek ngalamar ka itu lamun ditarima saha anu jadi wakil saksi anjir heueuh da ulah euy tuh kuring jadi saksina edan maneh anjir nuhun da wala brother sami-sami jeung deui akak kudu apa lamun ditarima meureun akak teh dikete di rapalan di naon tuh da sia mah teu apal di rapalan teh geuningan jempol jeung jempol dikiekeun baheula mah naon jempol jeung jempol eta mah curug goblok gitu teh heuh aing mah tebet sok kakak tuh ieu tuh komo maneh meureup ngajak gelut ka naib da wala kumaha teh euy anu teh ngomongna teh ngomong jiji teh pangan teh nu tatarimaan ning heuh tah apa heuh aing sok ngarengkeun saeutik nu geuning tarima abdi nikah tah eta aja direuwas goblok teh sisi anu tarima abdi nikah sok diajar heuh udah waktu temanjang teuing sok tarima abdi nikah kitu lin heeh sisi jadi merek apa tarima abdi nikah ka sate teh anak Mang Togog ngaranna saha si goblok da wala asa teu kitu euy lain asa teu kitu sia nu buruk hulu bodoh ka tai-taina sia teh Tunggu ceda teuing goblok sia lanjut teh sok bener anak Mang Togog ngaran bener urang poho sia sok tarima abdi nikah ka anak Mang Togog oke tarima abdi nikah ka Neng Laila Syari bin teh naon bapana bin Lurah Togog Tijo Mantri kalayan nganggo mas kawin naon kita biasa nama saperangkat alat sholat dibayar kontak atau nu lain gak bisa meureun nah bisa nu penting awewe na naik tarima abdi nikah ka Laila Syari bin Lurah Togog Tijo Mantri kalayan
ngangge mas kawin saperangkat alat usep teu ngangge kukumul digolosor wae eta ge upami nganyuk kakarang adenge goblok teh make jeung mas kawin saperangkat alat usep wah aduh teuing penting mah aya we aing mah heeh dalana sari masuk usep ah bere coba anjir aing teh kawin hayu da baca tekat catur di jalana i astra jingga parantos dumugi nyata di Tegal Arum nanging saparantos nadugi aya masalah anu matak lieur ka astra jingga sing horeng si mana horeng Laila Sari teh nu disaemarakeun atuh bingung teu manghitung-tung susah taya sudana kadah kumaha ieu astra jingga atuh percaya diri na astra jingga wireh astra jingga teh alona lurah togog ti Cumantri kapaksa bade secara pribadi nyata ngalamar Dewi utawi Endang Laila Sari ngantosan saemara beres ngantosan wengi beres salat Isya ya astra jingga langsung milarian bumina lurah togog ti Cumantri bade langsung ngalamar percaya dirina astra jingga luar biasa persanten ka lurah togog bakal nampi kana lamaranana yang mun teu salah mah ieu bumina mang togog teh leuy nya eta anjing gehe loteng ayeuna mah euy mewah leuy pilarna gede kieu imah mang togog anjing oh hebat anjing eta lanak hirup keneh ti baheula leuy Mang togog merasa pernah lanak do tuh oh anjir kehel imah anjir pantona geus gede kieu lo anjir bang nu beungar euy hebat Mang Togog leuy jobana aing ketrok Sampurasun Sampurasun edan belna anjir nu beungar tara kagok belna ge ganye lilaki leuy ali seni mewah kieu bel ieu duh moal teu mahal leuy heuh Sampurasun Rampes tak gini euy saha di luar abdi saha di jero ye tamu teu kieu mangga lingih-lingih sana ke pionana ka dieu beung bare beung teu aing saha di luar abdi kulan tamu tebih nah itu sasorana apa saha di mana abdi ti Tumaritis Gusti nu agung nu murbeng alam Kakang Astra Jingga sumuhun Allah bagja aing panggih jeung lancuk Pak Ogog Pak punten Pak naon sia tamilung punten Pak aya tamu di luar Pak saha tamu nu beungar nu miskin aya tamu Pak nu tamu Pak tamu tebih saha Kakang Astra Jingga Kakang Cepot si Cepot sumuhun kuncian ya terus tipi orang kalebot terus silebot ay Gusti siapa belegu seblok ay mangalingih kang Kakang Astra Jingga bagja aing panggih jeung lanceuk geuleuh Para mata
pager Jayanti rek bela ulah kapala ngabela jelema cai bagja aing jeung dulur jauh dulu mangalingi kakang Asda Jingga mangalingi kakang Asda Jingga Pak dulur jauh kedatang bagja Kabadam ka Purwakarta neangan jalan ka desa pati bengong si peleguk bandu ditita asup nyawa sorangan baheula manehna ka dieu asbak beak dibawa ye buat ting moal ini mah jelema sengsara beleguk dibawa ka dieu bodoh jaket aing pan dikubu ku eta jaket di pangapunten ulah mangalingi kakang Asda Jingga sembah kapi hatur mang tek naon saka dieu dan tek naon bade silaturahim mang ka dieu boro sia boro aing rek molor mangalingi kakang Sepot Damanggang alhamdulillah sae kumaha wasmar sehat aya hibar mang aya bakos tipun bapak sia rek naon ka dieu oh aya peryogi naon minta duit sanes mang mun kamari mah aya ayeuna mah eueuh sanes minta artos mang kang mangga calikan montong dina kursi dianap na upin saya mangga nyir Maka ieu leueuh ya eta. bade ngaleueut naon kakang Sepot sia geus nginumnya Wah, parantos mang geus nginum untuk dibere goreng itu rek. bade tuang naon sia ngedaar parantos mang ngontong dibere ngedaar Asda Jingga Duh. bingung teu manghitung susah taya sudana anu tadina gilig bade ngalamar disampakeun paroman model kieu bingbang manahna kedah kumaha rek naon saka dieu boro-boro aing rek molor bade naon kakang Sepot atuh Purwasalira ka dieu teh boro Oh, Kang lain cemeng cabeungeut teh aing kudu ngomong naon wanikeun wae kitu aing ngomongnya saujratna. mang naon Purwaji sim abdi dongkap ka dieu teh sanes ka irid ku Cikiih lain ka bawa ku Cileuncang naon sare kiih di dieu sanes bade kiih di dieu abdi teh mang goblok sia mah mah dikian ku sia sanes abdi teh ka dieu teh mang aya peryogi ada perlu naon saka dieu aya naon Kang sok abdi teh saperkawis dua perkawis mang naon abdi teh nyaeta anu naon abdi teh mang ka dieu teh nyaeta taun Kang ulah gempur palae naon Kang abdi teh ka dieu teh nyaeta anu cing balek abdi teh ka dieu teh mang salarasna mah punten ieu teh naon abdi teh bade ngalamar mang sia rek ngalamar sumuhun dengekeun ku sia tukang ngarit geus aya tukang ngalasuluh geus aya tukang sesapu geus aya tukang ngarit jeung sajabana geus aya jadi di dieu geus eueuh lowongan pekerjaan abdi teh sanes bade ngalamar gawe ka dieu teh mah dek naon abdi teh salarasna mah ka dieu teh abdi teh katarik ka pati-pati ka pentang asmaragama ku tuang putri Laila Syari
janten abdi ka dieu teh bade ngalamar Laila Syari mang abdi teh bade ngalamar Laila Syari naon anjing dedengean teh sia teh ngalamar anak aing sumuhun mang goblok Pak ngecedok naon ye teh mang nah teh nyaho anak aing teh dilamar ku para raja anak aing dilamar ku para mantri anak aing dilamar ku para raja ku para menak ku sultan kari-kari anak aing dilamar ku gembel manusia goblok sia Pak Cicing tengeuna asa dijejak ulu aing bina-bina teh goblok sia jancok Pak mang sanajan sia cerik biji cimata getih aing teh sedih goblok mang teu ditampi mang kejeng nyiksa ka abdi mang balik Kang punten bisan Kang balik montok di pekarunya si goblok mah minta duit ngene teh hayo balik pilalayan Laila Syari itu kumaha kieu kumaha astrajinya emut kana Purwadaksina Purwa wiwitan daksina wakasanana emut yen Laila Syari teh nuju disaemarakeun atuh gilig dina manahna bade ngiring saemara urung ngiluan saemara mun aing gitu ya atuh akang aya kitu malah daroe mang naon sabari deui baralun anu kasuhun hampura anu diteda uning galih nu ka pamri da abdi ge terang mang Laila Syari teh nu disaemarakeun abdi ge terangan abdi teh kapaksa we mang tadina abdi teh pan alo mang aing teh rumasa gablak alo sengsara sumun sawios nanging abdi teh ngarasa dulur we jeung mang aing teh gablak dulur sia goblok maksudna kumaha Kang nya abdi ge terang tadina we abdi teh mang bade secara pribadi ari kieu mah teu ditampi panginten abdi bade ngiringan jiga batur ngiringan naon bade ngiringan saemara anjing sia cilaka goblok ge sarwakeun ki batur cenah mayar sarwakeun da mau buka duit sarwakeun lain naon aing si itu miluan mah keung aing jadi sia rek miluan saemara sumuhun naon mang Aisyah gablek duit di mana goblok nah naon ye saya marah teh mayar kakang cepot mayar kurang ajar mayar bener sabaraha mayarna lah 20.000 aya di abi 25.000 kan baik lah leuwih na teh naon sanes 20.000 Kang nah sabaraha lamun 30.000 kan 5.000 deui tenang menang arisan mayar arisan naon arisan lantang balai uninga sabaraha pendaftaranana sabaraha 20 juta anjing set sabaraha mang 20 juta Allahu Akbar duit di mana Kang 20 juta ngadenge ke kakara aing Gusti ieu teh laras 20 juta 20 juta Kang teu tiasa kirang batur oge tetulus kawin teh Laila Syari Gusti nu agung Bapak ngajak Bapak Gusti nu agung kakara-karasa ayeuna apa kanya Bapak moal tulus Laila Syari akang leuwih ade bang-blang beung-bleung di jalan
jeung tibatan teu kawin kalana cari ngadak-ngadak anu ngagejlig dina sakuna astra jingga ieu astra jingga dugi gadeng dek kapalih katuhu. Allahu Akbar manteng teuing pikiran aing jadi setruk yang ngeyeng akang aing jadi ngeyeng kieu naon ngagenuk dina saku ya naon akang pariksa wah ieu teh amanah amannya amanah nasaku Barang dikodok ku asta jingga dina sakuna aya artos 2 gepok. doh Sagepokna 10 juta. doh Allahu Akbar naon kang astagfirullahaladzim aya duit dina 2 gepok dua kepok anjir na duit di mana da mah teu boga duit tadi ge sabaraha aya Kang? 2 gepok le sagepokna teh aya tulisan 10 1000 10.000 kumari akang heeh naonna teh nu hiji 7 7 nu hiji ni 10 aing mah nyaho 10 mah nya ngan ieu naonna genep berarti 10 1000 lain Nah sabaraha? eta nol sabariji 7 7 eta Heeh. diharapna hiji heeh 17 meter teteh Lain meter goblok duit sih teh. Si teh rek meuli tanah sih teh. 10 ari 1 juta sabaraha? Nona juta mah genep anjir berarti 10 juta. Berarti 2 teh 20 20 anjir sarua jeung uang pendaftaran. Paduli teuing da doain saku aing. Kang asongkeun itu Duit aing ieu Mas lah. si akang duit mah Naon balik deui? Yang harus dibayar oleh saya berapa? wah buka mata tuh Wah, gelo kakang cepot karunya. Naon yang harus dibayar berapa? 20 juta. 20 juta. Bener? Nggak bisa ditawar sebangsa 50.000. Ento bisa. Dutiasa ento. Saya mang. Mangata. doh Etang kumang aya artos 2 gepok. Waduh, anjing. Edan. set Pak eta teh asli aing mah kana duit nyaho. Ieu asli duit yo. Edan dicepot boga duit euy. Iya euy. Sarua keunyu batur uang konsumsi eta mah kebeneran. Berarti abdi ngiring saya marah ente acan. Nah, aya uang konsumsi sabaraha lah konsumsi bari ge 10.000. Sabaraha? 10 juta. Anjir. Malah bauk naon goblok. 10 juta anjir. Batur ge 10 juta, Kang. mau tulus beunai kawin Aya nu ngagejleg di dina sakuna asta jingga. Anjir. Naon deui ngagenuk deui? Dikeluarkeun teh nyaeta artos 10 juta. Allahu Akbar. Aing teh teu ngaji teh. duh aing teh teu ngipri tapi nah aya duit wae na saku aing akeun bae aing penting cinta we aing Berapa? 10 juta. 10 juta. Bener? Oke, Mang. Silakan dah. 10 juta mangacana. Edan anjir. Gehel kakang cepot luar biasa deh. Wah. Keung aing ye. Silaka aing ye. Uang keamanan, uang keamanan. Atos Mang aya deui naon uang keamanan. Sabaraha? 10 juta. Sabaraha Mang? 10 juta. Tunggu sebentar. Ayo gejil-gejil. ayo Aku menunggumu. Ayo jangan malu-malu. Iya. Oke kasih langsung. 10 juta silakan Mang. Bawa sama Mang. Ayo ambil. Nah setan aing, nah aing. Aing naon? Nyok goblok. Anjir bata setan. Allahu Akbar ya Robi nomor beng alam tajang tade dileueuy kadang-kadang eta teh istidrot di pangeran dileueuy diwowoy kitu tungtungna kasomongan bijil hancur jelema mah
aya dir dina hate ya kasombongan dina hate sedengkeun ari sombong teh pakaianana nu murbeng alam kari-kari dipake ku makhlukna atuh cilaka kaituna bakal jadi syirik kaituna leuy nyangakeun sadaya-daya jisim abdi bade ngiring saemara nuhun teu ngiring saemara ge nuhun keneh panganten geus kieu takdirna aya nu ngagejlik dina sakuna astajingga lah pariksa heula leuheung beu mabata kumaha mun kaluarkeun maung keluarga wewek ka ini akan iya duit oke mang silakan 10 juta mang edan kakang cepot loba duit kang nya tuh usaha di mana nabung atuh nabung di mana nya di bank naon bank toyib 3 tahun teu balik-balik bayangkeun wah kumaha mang kumaha isuk we aya rek molor sebenarnya duit mah ini tuh iya ilung jangan lupa besok kita cekuk-cekuk waduh lain aduh temuan ku aing iya aing rada keung ngalawan jelema eta teh kumaha kitu kulan aing ku dewa teh sieun ti baheula ge lamun ku si eta keung wae aing catur eleh wae catur eleh rek teh eleh kumaha manehna disak ku aing ngasak deui ka aing aing kahimengan bae ka diawut-awut ngadulang layangan disebut kenur wae ku si eta mah lah aing mah minang latihan manehna mah tara yang ya ho ya cek aing lilaki ke mana nya heeh badami meureunnya nyocokeun tangga ditarima meureun lilaki mah meureunnya alhamdulillah lamun ditarima teh meureun cek aing bener nya bikin ngabuktikeun tuh kasih pinguin tuh di ditu tuh di Tumaritis kasih kumpu panda resep aing boga bapak juga kitu teh baturah anak hayang kawin teh ngadon diusir wanci burit surya rek pamit reka mana reka dieu lingi heula alim lagu naon sia goblok balik ngalagu teh lagu naon Jayanti nah gitu kapan gitu sih teh baik kepokana lain aja kan bunga iya da wala eueuh di jelema rupang bunga-bunga da di alam dunya lintang di aing naon ditarima lamaran henteu teu ditarima bener da wala tapi nah bunga pokona bunga aing da wala bunga wala naon sia yang duit buru-buru minta kain naon sia minta duit buru-buru kain akanya teh naon minta duit buru cing gede minta duit naon lain boga pangabutuh sia teh buru sok ngomong minta duit ka aing sia tuh minta 20 ribu anjir 20.000 yang besar dong sabaraha nu gede cik sia 1 juta daguan sebentar gejlik aku mendukungmu ayo Gusti lanceuk aing gelo benang sarapna meureun teu ditarima gejlik no Gusti nu agung lanceuk aing gelo ayo gejlik akal lain gejlik otak siang gejlik stres akang itu akak ulah kieu akak cingnya akana diri akak teh ditarima mah henteu we ulah kieu akak bawa ka Cisarua gejlik bawa ka Cisarua akang aduh rek dibawa ka Cisarua ku aing eueuh milik sia bener euy naon eueuh milik ya teh naon akak teh jadi kieu gejlik anjir pasti saya nyebut gelo ka aing nya
ada jika kelo pasti hampura dewe hampura naon dia tak teh Jelas dawala Kang. paingan cek bapak aing dicarek le ngalamar ka dieu naon wah sia lamun nyempo maneh wah beureun teu nyurujeun panci mata nah dicarekan mah aing ditinggang mah aing ulo Tampi. dianjing-anjing Diusir. lain nyeri tuluy dawala dugu kuntung asbak ngobelber gitu tuluy kumaha dawala bener aing teu ditarima dawala ya ka gejel-gejeligan naon ya aing teu ngarti tah pan aing teh nyaho Laila Sari teh ka disamarakeun heeh aing ngilu samara dawala ngilu samara heuh tuluy ceuk aing teh mang abdi mani ngiring samara we mang kasaha ka Mang Ogog dikitukeun eta mah nu aing tadi atuh tong dipake wae moho tuluy barakatak teh eta Mang Togog ceuri dulu euy nu handaruan sia teh bener ngilu samara bener nya sia goblok duit di mana kasaha ka dewe na emang mayar teh mayar da wala sabaraha 20 juta sia mah kitu aing mah teh eling kabayang ku sia duit 20 juta ngadenge ge kakarak boro nyabak aing 100.000 ge pernah teh ge palsu geus lecet ini tuluy tah di dieu da wala mimitina gejili-gejili teh pan aing terek ini tah pas tempo aing ngeureun teh ku sia aya nu ngakejlikna sia ku aing Poloh tengah hareus. naon aya nu ngakejlikna sia ku aing 20 juta Ini sa RT. naon getek goblok si jeung ngaletak sih kana teh duit anu dipenta ku Mang Togog aing ngagejlik dina saku aing kabeh aya bayangkeun ku sia bener eta teh demi Allah aing matak sia tadi aing gijig-gijig teh sia geuleuheun gaibna mun ka sia meureun ditemere ka sia mah ieu teh akad teh bener demi Allah aing mah bohong jadi tah aing teh isuk miluan samara wow bener akad teh miluan samara tampo ku sia nah kawani ka Jakarta milu deuh sia nya serangan si Ilham ngeunang si goblok aing sok tiba heula aing pernah ngadu kaleci eleh wae sok tapi heueuh sok tungguan isuk da mana aing di kelas samara ayo deh pada kulem oge Astra Jinga guling gasahan margi hoyong engal-engal dinten enjing nyata dina mangsa jing hareupan Jakarta Milung dina marabutkeun yeuh endang Laila Sari itu ujaring carita atuh ya Astra Jinga saparantosna gugah dina mangsa janari gede kudang kurang langkung jam 4 beres salat subuh Astra Jinga pemanasan lari-lari kecil lelumpatan ti Jawa ke Sumatera dari balik suku tinggal sajengkal itu kaayana atus saya marah parantos dibuka di kirang langkung tabus 10 sia nonton parantos ngagimung Jakarta Milung beki dia beki gagah katingalina bari jeung ngahaja ditemongkeun kasaktianana supaya katingali ku Astra Jinga yen kasaktianana leuwih tinu baheula para pakanang sakeak-sakeak ku Jakarta Milung atau patanang anu pamungkas nyata tina garapian tipura kakasih Prabu Puspadenta kiwari denawa anu jangkung badak ngalawan Jakarta Milung para penonton beki resep ningalina surak hambal-hambalan Alah tidak batur hidup jago Ayo.
cek aing teh dipanggil-panggil. Hare-hare we ning tuh. Ngadon jajan baso geus goblok teh. Gusti nu agung, nah ieu teh bener lanceuk aing teh kilu Sayamara. Ieu teh patanang panmungkas diumumkeun teh. Bawa-bawa gelo lek anjir ngelawan buta gede itu tamilung lu anjir edan lu. Luar biasa anin Jakarta Milung maju. Iya. Ayo, woi, woi. Edan. Ayo, woi. Ayo. Alah, wapes. Woi, sapi. Hidup Jago. Walah, ampun. Kurang ajar siakeun. Cenah kadempo ku Kakang Cepot tapi ka mana kasaktianna leuh ayeuna. Lanjut Jago. Nguningakeun ke sedaya penonton. Kumargi petandangna Prantos Seep. Sanaos ayeuna waktos masih kene siang kene kirang langkung tabuh 12 langkung sajam utawi jam 1. Jam 1 Jadi ye Sayamara ditutup. Barang ngadangu Sayamara ditutup astajinga kerjajan baso nepi ka paburantak basona. Samutut parjeng molotot. Mih biji tina irung. Kasalak astajinga maksudna bade ngagajleng nyata ka ieu lapang Sayamara. Bade mermanakeun jeung anjeunna ngiring Sayamara. Astajinga loncat kayanana. Kela. Cek naon sia? Bade naon Kang? Ieu teh kumaha Mang teh? Naon? Naon. Ieu apaan abdi teh wengi teh Mang daftar ka Mang. Abdi teh daftar ka Mang teh 50 juta Mang, lain duit saeutik. Ayeuna Sayamara ditutup cenah beak pesertana apaan abdi ngiringan ka Mang? Daftar. Iraha sangiluan. Coba eta si pohoan. Mang da abdi kitu buruk hulu Mang. Nyagi abdi urang kampung bae leusing tapi apa kena hukum. Pan abdi teh wangsudi ka Mang. Aya buktina abdi teh Mang tanda tangan yen abdi ngiring Sayamara. Mana buktina sia? Tah. Buktina di atas materai. Mang nanda tangan berarti Mang teu satuju abdi ngiringan Sayamara. Lamun Mang teu ngidinan abdi ngiring Sayamara, ieu bukti ku abdi bakal disebarkeun ieu. Dipirakeun Mang dina TikTok yen Mang teh tukang tipu. Parantos nipu ka abdi parantos naon teh? Jalir kana janji Mang yen abdi kedah ngiringan Sayamara. Aduh aing heran ke. Kayak asup kana TikTok embung. Lawan ku sia. Waduh lain aduh goblok lawan. Hayangnya iya. Ayo kita cekuk. Lanjut. Waduh, lain waduh, di nu lega jeung aing. Sok sia, sok aing nyaho jeung aing. Gusti Jang. Lanceuk aing miluan Sayamara ya. Ya itu jadi. Alah. Asa ngimpi aing. Kehe anu laju baralik kitu. Heuh, cenah teh mah bobodohan cenah gelutna. Heuh. Gusti nu agung aya lengser cenah gelut jeung pajago Sayamara. Aduh, lanceuk aing bisa ngalengser. Aduh, hebat euy.
urang asa ngador sia samarukna nu nongton mah ieu teh hiburan nyata lengser sareng ieu Jakarta Milu maju sia Kakang Cepot sok awas urang ngajar osik sia hayo sik Loh, tolong wah moal nulungan sia bentar mayar tolong empe sungut bebang kayak gitu teh maru kada beunang tuh leuting sia teh kiung ku ye hiap oh anjir edan deuleu itu gerakan naon julapret jair hebat sih ngarang goblok gue julapret jair kurang aja wes aja what ya wes musik saya musik ayo anak nyir potong gue dari ayo sik anjir edan Kakang Cepot uyap wes sampai wes cik cokor kena sumut si goblok deh botik kotok deh awas siapa wah luar biasa sok ya awas aing ajian pamungkas dor what Jago rubuh tuh. Dula naon aing menang dula ajar aing menang da bola aing tereh kitu anjing Are ajojing sia Kang euy. anjir anak aing namru temilung cager anjing walah tah Pak si Kakang Cepot teh boga teulan eta kana puul ceuli meneng heng nah aduh Pak kedah kumaha ye terido anak aing dikawin ku si goblok terus pake tarumpa aing tacungkeun ka si Cepot darubah naon tacungkeun pokona mah tah Naon? sok pake saya mangga bapak sok tacungkeun ka si Cepot saya mangga punten pa mangga bang permios boro aing atoh deuleu Maka tamilung hirup deui nitu udang deui. pingsan bareng hudang deui anjir nyaan tamilung lain barahdayaneun deuleu cek aing disangka hiburan lengser deuleu karunya barunya mana nyanu kitu ngilawan saya marah dadah tenggan bae gan penting sabar jangan mah sabar bakal subur nya mudah-mudahan cing meunang aka cing jadi lengser saterusna anjir hirup deui euy wah geus apa ilmuna aing sok kayaknya ho rasakeun Kakang Cepot sok pena stiker sayang kumampara ieu astajinga di tajong dadana ku ieu Jakarta Milung nepi kamung serat getihna tina lamena astajinga getih lalamaran burial buncelik ieu astajinga nawiskeun dina jero dada awut-awutan astajinga ngemasing pati temekaning perlaya astajinga mati tajong ke Jakarta Milung what ulah sia dawala barang ningali rakana namru atuh luncat kaya anak aka alah anjir lacek
aing nepi ka buget ya aja aing aka udah aka aduh aka udah aduh aka Gustin Agung lanjut aing maut Gustin Agung Teu usik deui. lanjut aing maut aing jeung saha ludo Gusti nu agung lanjut aing maut ya Allah ya Robbi dedeh teuing lanjut aing aduh gara-gara si Semar si Pinguin tapi teuing lanjut aing nepi ka hanteuna ka gerang udang ka ieu Semar Badranaya parantos aya di sapengkeun ieu dawala Duh. datan niratang ngademan datan niratang ngademan eueuh mangkulengan lana Senu agung raja aing maot aing yang saing batur batur aka batur aing dedeh teuing jang Wah, itu. anak aing gara-gara si genut itu aduh gara-gara si Semar Banar nangka oh bata ka aing ama keneh meureun deuleu jang Nya wah tuh. ampura da wala aing geus jadikeun sia jadi kieu geuleuh ka aing nyaah kalanceuk beureung Semar dipikeun ka Israel ku aing yang astajingga hiji hirup hiji nu hirup hiji kahirupan gumulung jadi hiji kulit waru angen daru sinengo cager astajingga waluya sabihara sabihari Ala eta usik kakak. anjir usik le teu eling meuh nya anak ceurik aing lebar Uluh, ya Allah, ya Rabbi, nomor beng alam. Yang akan semah konyo panjenengan Bapa. Mugia katampi kalian kabingahan Pak, nuhun Pak. aya cager gelo Gila kumaha. disangka bapak aing Wah, Nuhun Bapak. aduh aya anak jang amulan Nuhun Bapak. sungan teh eueuh leuh itu luar biasa jang didele-dele ku dewek cilaing memperjuangkan cinta luar biasa wah eta. asa ningali bapak baheula jeung inung silaing Nuhun Pak. sabenerna teh silaing teh jang geus meunang Unggul. si Tamilung teh eleh ku silaing ngan si Tamilung dibantuan ku bapana Dah eta. da bapak batur maka anak itu Bela. batur maka anak teh ngabela ngewelaan naon duh hulupet nyawa teh ngabelaan anak batur mah Leres. nya tapi aya jelema bapak anu teu ngabelaan ka anak aya jang aya maka jeung ngusir segala rupa ulu saha jang maneh Aduh, eta koplok sia kolot eta munah maneh. heueuh jang ku dewek bakal dibantuan sok Nuhun Bapak. Pak, naon abdi bandena raos ka Bapak. naon Ari duit dina asa ku abdi ti saha? ti dewek Ti papi. Lu
Ti papi. Ti bapak Heeh, ti dewek. geuning mere bata. Sia goblok udah somong. Dia nama gebog gua aing sadua kanyakeun. Nuhun. Oh iya, marung gejilik-gejilik dan uke patut mah ieu. Eta Ulin-ulinan kolot ieu ye. Tah, pikeun ngalawanan si Tamilung. Da yakin si Tamilung teh moal meunang, maneh moal meunang ngalawan si Tamilung sabab si Tamilung make tarumpah si Togog. Pikeun ngungkulan kaumulanana sok pangyabutkeun buuk aing salamar. Dan pangyabutkeun buuk aing salamar. Disebut heeh. Saya Pak. Kek. Wah, naon tah? Aya di tetah kokolot dengekeun heula titahna. Ulang langsung ngagugu bisa ngadoja. Ngadoja kumaha sia? Maka Ye ayeuna titah nyabut buukna. Kakolot mah tong boro-boro nyabut buuk nyabak mastaka ge teu meunang. Doraka. Aya watasanana dengekeun kok tingali punten Pak. Sok ya. Nyontohan mencetan teh tingali tah. Mencetan teh tuh. Mencetan teh hanap tina sampean ka dieu kana bujur tina naon. Batesna teh nepi ka dieu nepi kana tak-tak. eta sopanna Teu meunang kana mastaka ti dieu tah. Tah. Ka dieu nepi kana tak-tak. Ka dieu mah ulah. Mertikeun goblok sia. Sia mah nyaan geuleuh ka aing goblok meni nyeri goblok meni ateul. amak. Sok cabut we ka salamar. Sae mangga Pak. Sok. Punten Pak, sok. Terus kumahakeun Pak? Gayem ku sia. Coba. Batur maka anak teh merehan burger. Sangu goreng paling setik merek buuk dihakan. Pinguin. Sok gayem. Barantos Pak. Sok lawan ku sia. Si Tamilung. Saya Pak mangapa? Hayo lawan saya mangga. Untung ngahalang. Ngan. Kang. Wah, lanjut wal. Lain ngajak gelut ka aing di situ teh. Oh, perpanjang wal. Sok. Mambang eueuh batur jeung aing nepi ka mana pangarti sia sok. Geus teu nyaha si lain kana awak. Nyaan Bapak Kang ning tu amak. Hah? Lain geuleuh sia teh ka aing. Geus eueuh ajen ka aing teh ngajak gelut jeung segala rupa sia teh anak aing. Aing teh kolot sia. Wani-wani sia nguhak cempelak. Si pelaku tak sia. Coba teh si koplok. Ai. Hebat Kakang Cepot hirup deui aing mah teu kopri coo hirup. Edan sok kayaknya ho. Rasakeun Kakang Cepot sok. Yap. Yap, boy. Teu matinya tarumbah teh anjir yahun. Ganti atuh ku karpil. Edan wes. Wes ya. Wes. Iya. Wop. Wes. Kusik kayaknya ho jeung aing sia. Edan. Teu mati terumpah aing. Tamilung, cager. Walah. Pak.
Tah kakang siapa teh boga kepretan eta Pak. Jeblak Haji Yunus nu kitu coba. Sok Mang. Berarti abdi menang Mang. Berarti abdi kawin, sanu kawin. Simun abdi goblok sia. Naon jeung Mang teh? Lamun sia hayang ka anak aing elehkeun heula aing. Allahu Akbar. Gitu Mang teh kumaha? Sok. Lamun sia hayang ka anak aing elehkeun anak aing. Aing elehkeun ku sia nyaho. Astagfirullahaladzim Mang. Da Mang ngalawasan lawaneun abdi, Mang lawaneun pun bapak. Bapak sia datangeun ka dieu nyaho. Ka bina-bina teuing. Anjir. Sia teh ka aing, wah nyir tibum datang tuh. Nangtang ka aing sia teh. Hah? Nangtang ka dewek sia teh. Sok Kakang Semar depi ka mana aing? Aduh si eta. Pangaruh dunya nepi ka kieu deuleu ucup. Gusti heubeut teu panggih teh ngadon ngajak gelut. Babatok sia teh kumaha? Sok hayang nyawa Semar utang pati barapa teh utang urang dibayar wirang. Hayang nya aing. Rame. Naon ye? Kunjungilah beramai-ramai. Ada apa? Mari saksikan bersama kita tampilkan sebuah acara gembira buat Anda semua dalam acara ngadu bangkong jeung entong jaluna. Siapa tahu goblok. Ulah gitu-gitu teuing si goblok si kakolot teh. Calutak ya eta. Nah, aing mau iklan. Goblok iklan aja teh hareupeunaana aja teh. Bener saya tenang tangkaing sok Semar. Nepi ka mana jeung nyaho? Pak geun bae Pak ulah gelut Pak. Teu hade teu kawin nepi bari papa garelut kieu mah ieu. Pak ulah Pak cicing jang. Lain urusan kawin jeung henteu na ieu mah. Ieu urusan nang tang teh si goblok aing ieu. Urusan anak adik kakak cicing. Bener sia tenang tangkaing. Sok Kakang Badronoyo. Nepi ka mana jeung aing? Sok sia. Tidur lega di dieu jeung aing nyaho. Ai leuleus sia atuh. Tengok ku sia. Bapakna ku bapakna dileleuskeun ayeuna sia yang dileleuskeun wae aduh ampun Kakang Cepot ampun Kang. Ampun Kakang Cepot ampun. Hayang dileleuskeun ampun. Bener mung alim. Minta duit atuh. Sabaraha? 300. Wah ya Kang yang gitu atuh. Makasih, thank you. Ini baru temen gua. Makasih. Iya cair. Cager si lain. Aduh. Kapina-pina teng bere kesempatan aing leuleus ya ada. Iya 200 sih. Iya 200 sih bangga 200 sih bangga Kang. Itu atuh terima kasih. Ini baru teman gua. Anjing kena bibir. Bibir aing dikenyot si goblok. Togok cager maneh. Atuh. Iraha diberi kesempatan leuleus teh. Setan goblok sia. Termos ke paburan tak dia saya teh. Asya kumaha da ulah cicing keur usaha. Aduh aing kepiheulaan euy. Tamilung naon Kakang Dawala. Bapana ku bapana dileleuskeun. Ayeuna anakna hayang dileleuskeun ku anakna. Naon? Hayang dileleuskeun ku anakna. Nya ari maksa-maksa ting mamangga teh teuing. Hah? Ari maksa-maksa ting mamangga teh teuing. Nah beda. Beda naon? Aya ku si Cepot henteu. Da duitna ge beak. Beak. Aya meureun ah. Salah wae mah aya meureun. Teu aya. Dina dana we atuh kirim ka dieu. Teu aya. Bener teu aya? Teu aya. Teu tulus.
bareng milik aing naon cek tamilo ngetan duit 500 sana 50-50 50-50 itu sudah kuring 400 aka 100 hei ini tadi gitunya 50-50 teh mending seteng-seteng seteng-seteng saya teka bagian yang gede lain adil cager togok aduh Kakang Putrunoyo Kakang Semar Kakang Ismoyo nanaonan sia nang tang kaing hah Pak ulah carekan depan temito abdi cicing nanaonan sia pangarudunya sia teh pika kieu teh kabina-bina teh tempeleng wa tuh man kieu Kakang Putrunoyo Kakang Ismoyo Jisim abdi teh buka anak dengan iji-ijina awewe Laila Sari teh bogoheun kasih cepot tuh bapaknya cicing teh goblok situ ta jisim abdi teh terang pun anak wong putra teh bogoheun ka pun anak bogoheun ka cepot nanging uning aku anjeun pun anak teh kagelisan anak kawancara ka mana-mana nepi ka bangsa jin bogoheun Kakang Semar tapi teh sieun anu datang ka dieu teh eta jin anu liwiri setan Sumaramah kelong anu newo-newo ai kieu mah jisim abdi perantos yakin yen anu datang teh ramanaku anjeun jisim abdi teh hayang dilamar ku bapakna nya Kakang Semar Putrunoyo dulu itu ujang salah dewek ogo ampura delejang geus goreng sangka dewek kasih laing diletogog ampura sami-sami Kakang Badranaya Kakang Semar urang bebesanan Kakang Semar jang sing horeng di dunia mah kadang-kadang jika bener padahal salah jika salah padahal bener sing horeng ari agama lain darasaan tapi agama terasa anu sanyana nu mata kade urang kudu milih-milih rabi minah-minah rasa teh kudu bener-bener jang heeh sakitu we teh akang saparakan cahapunten tina masa budaya kalepatan sakali di mudah-mudahan kulawarga besar pangarsana Bapak Ayi Suhendar sadana cing ditetepkeun dina rahmat sareng pitulung Allah Subhanahu wa taala. Salamet anu nongton, salamet anu ditonton, sakali salamet tetep salamet. Sakitu ti putra giri harja tilu permios sareng teh sono pamitan sanes bosenan, sanes waktos urang teh sapetepung lawung deui. Hatur nuhun. Cal.